Monolog Lalaki. Ramal. Karya Denny A. Fajar. Ngaran kuring Ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjang kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan Ramal. Kuring ge moal protes pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring ge moal protes sabab cek kuring ngaran alus eueuh manfaatna lamun kalakuan mah hiwal jeung papalimpang tina kabeneran. Kuring ge moal protes pada batur sakeumbut gelo ka kuring padahal cek rasa waras kuring teh cek kuring jejeg kuring teh batur oge sok nyebut otak miring ka kuring atawa kurang saendan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Contohna ieu. Nu gelo mah tuh anu sok maling duit nagara, anu gelo mah tuh anu sok ngagasap harta jeung hak rakyat, anu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyatna, anu ngajerit teu bisa dahar, anu gelo mah tuh pamimpin anu meungpeun teu ningali keadaan rakyatna, anu sagala kakurangan. Anu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Anu gelo mah tuh pamimpin anu kalakuanna lain turutan. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawab jadi pamimpin mah. Yeuh, gede deuleu jadi pamimpin teh. Terus sagawayah deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring sok hayang seuri mun ningali nu ngarantri papada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring ge sok ngabarakata mun ningali anu teu terjalan hayang jadi pamimpin. Tuh, aing teu waras ngaranna lamun sakabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh, cing sadar hirup teh geus papada boga hancengan. Moal nya sakabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, atuh urang jadi nu dipingpinna. Apan tina salat oge aya imam, aya nu jadi makmumna. Jadi rakyat ge amun bener jeung bageur mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut mah. Sabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending kos kuring hirup bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Lamun hayang hirup tumanina leupas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalam.